Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka maneh satomah eta angguanana oge angguan sato huntuna kekerot nandakeun amarahna luar biasa. Jalma andar-andar wani ngunghak campelak ka manehanana anu disakontrak eta mah manehna teh beunang disebutkeun minangka rajana. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana teu anta parah deui. Ieu we manehna ngulangkeun pereupna nonjok Gumilar rek diboksen. Gumilar rikat ngejat dina gerakan hap-hapinah bari sakilat nyerong sedang leungeuna nakis bari sakalian meupeuh. Situan ngerepeng berhiuk deh ngirimkeun peureub kencana mangkaning panjang leungeuna. Barang tinggal sababaraha senti deui kana pali pisan. Lep. Sirah Gumilar ngalep dina gerakan monyet ngemil. Sedang leungeuna noel peureub anu ngahiuk atuh pogo we. Jadi ngaleos kabawa ku tanaga peureupna. Nya di dinya pisan Gumilar ngirimkeun panonjok jurus Cimande. Hiu, cedak. Peureub katuhuna ngajojo angen. Bari sakalian robah pasangan serong deui. Teu loba codeka. Bengak, dayagdag, ubrag we, teu bisa meta. Dibere jurus Cimande mah teu aya dayana. Bari panon ti Buria Buncelik mireungeuh musuhna nu ngajega hareupeunana. Gereng. Gumilar ngaluarkeun sora nu kacida hebatna, teu beda we ti gerengna Raja Leuweung. Situan nu memang keur ngarasakeun kanyeri, maning ayak-yak asagep we dikarekeb. Ampun juragan, kenging dituang. Sorana pegat-pegat haros-hos. Kesana ngoprot ngegarajag tina beungeutna anu euceuy. Tuan. Asal anjeun ulah wani-wani ngaganggu deui ka anakna paraksa. Lamun teu nurut, ulah sambat kaniaya. Tuan moal boga sirah. Ampun. Moal asal teu kenging dituang mastaka juragan. Palai kene aya nyawaan. Situan nyaritana balilu teu puguh bakating ku sieun. Red Gumilar ka Nyi Arum jeung Arman
anu geus manco tukangan panto jajalanan ka dapur. Atuh jelang we Gumilar nyampeurkeun, gerelat ka tukangan gedong. Memeh mentasan buruan. Si Raun geus serikat nareleng ka hareupeun si Gobang. Sarta lumpat ka jurusan nu papalingpang jeung Gumilar. Atuh si Gobang kalejokeun. Anu akhirna Gumilar sabaturna bisa salamet banglas muru kebon karet. Sajeroning lempang teh Nyarum mani napal-napal we muntang kasih belang. Si Rawon ngiclik nuturkeun bari ngak-ngak nguk-nguk disada. Kanca dangu sadayana waktu paraksa aya nu ngajorag teh sakur tetanggana kabeh oge nyarahmun komo bedeng nupang deukeut nama timimiti hoghagna nepi kaderna galungan anu saterusna ting gareblik diburuan pada ngadarengekeun ngan teu waranieun tarurun lantaran geus nyahoeun deui eta teh Gobang sabaturna anu daratangna kadinya teh rek nyokot Nyi Arum. Sanggeus nu ribut terempe kakara waranieun kaluar ting parun cengis nyampeurkeun bedengna paraksa kasampak teh maimol keur ngaguk-guk we ceurik sedeng paraksa sorangan ukur ngajentul nangkep tuur kanu daratang ukur ngareret ulang deui we. Panon mencerong tepuguh anu ditenyo bangun nuges pondok pangharepan. Dedengian teh si Gobang paraksa. Lalaki nu saurang nanya bari goloyoh diuk gigireunana. Nya. Paraksa nebalanana pondok. Lah. Atuh meureun si Nyai kumaha? Si lalaki nanya deui panasaran. Nyata kukumah digobog gue. Paraksa ngageuri. Cipanon renung di juru-juru panona. Alah, kumaha tuh? Ada nu kawasanya tindakanana teh sawenang-wenang. Kayak kieu mah hirup teh asa aya dina congo pedang. Ditinggalkeun kumaha da butuh. Balik kalemur meureun ngadon ngalegig. Ke ari Jang Arman ka mana? Anu sejen milu nanya. Keur nyusul. Jeung nu kamari ieu kungsi nulungan teh basa di pasar. Jeung nu di baju kulit mah belang teh ya. Nuhun Gusti. Salamet kiraksa aya eta mah. Tanggung lah Nyi Arum moal naon-naon. Wah, engke oge bisa balik deui. Nya muga-muga we atuh. Tadi ge da mun teu aya anjeunna mah. Beung kuring teh meureun paragat. Ceuk kiraksa bari ngareret. Kutan. Atuh da anjeunna mah jalmi sakti, ahli tatapa di leuweung sancang. Mana pantes we uningaeun ka urang anu keur tunggara. Meureun eyang geugeuh di dieu mah. Nu pangheulana nanya nempas ngaluarkeun pamanggihna. Ari ceuk kuring mah meureun karuhun anu ngageugeuh di sancang. Apan cenah sorana oge ngagereng teu beda we ti si colat. Nu sejen milu nemrong. Sabot keur rame-rame recok kitu anak kurunyung teh Nyi Arum diiringkeun ku Arman. Oguh we kabeh oge eueuh nu teu ngarasa atoh binarung rasa kaget. Maimol geus teu bisa nahan hatena. Gobrug we.
Nyarum dirontok, bari digalentoran, dicengcerikan. Atuh kiraksa hari wes-wes, natanyakeun si belang, naha teu bareng datang. Teu kersaeun wa, sawios cenah da parantos salamet ieu. Tadi oge ditungtung kebon anjeunna mah ngantunkeun anjeun. Saurna mah bade teras mulih. Walon Arman hulang-hulang bangun aya nu dipikiran. Nah teu cenah ka dieu heula. Geus 2 kali apan urang teh kahutangan budi ku anjeunna. Tapi urang tacan nganuhunkeun sakali-kali acan. Ceuk raksa bangun hanyilueun naker. Teu nanaon paraksa. Nganuhunkeun dina ati oge ku karuhun mah moal burung kauninga. Ceuk tatanggana anu pangheulana datang. Karuhun naon mang? Arman nanya kaget. Nya eta nu nulungan teh apan karuhun nu ngageugeuh disancang. Oh sanes mang, sanes karuhun. Jalmi biasa we saperos urang. Mung budina teu kinten luhurna. Jiwana pinuh ku rasa welas asih ka sasama. Arman ngajelaskeun kasakur nu araya di dinya. Kutan. Jang Arman teh uninga. Nah saha kitu eta teh ujang. Saha-sahana mah abdi ge teu can terang. Namung abdi yakin yen anjeunna teh jalmi. Kawantun sareng katiasana tuning luar biasa. Arman ngajawabna tandes pisan. Jep sajongjongan mah jarempe. Silpelong jeung pada baturna. Ngadengi katerangan Arman kitu teh. Aya nu percayaeun. Aya nu keukeuh boga sangkaan nu lain-lain. Nepi kaburiakna balubar kasabedeng-bedengna. Keukeuh. Perkara panulung nu di baju belang teh teu boleh jadi bahan obrolan. Beda pamanggih, beda deui tanggapanana. Maklum jelema teh langka nu sapagodos sapamadegan. Isu keneh pisan. Pak Uhi oge kakarajung indit kapagawean. Pecenghul teh. Arman datang. Sakitu gumilar ngagojod keneh teh di enggon koloyong bae disampeurkeun. Bayah kieu disimut kenehna. Arman ngajanteng di lawang enggon nyerangkeun nu keur morongkol disimut sarung balel. Arman. Pugu penting teu pati sare penting teman. Gumilang rejat hudang sarungna dipake harudum can ingkah tina tempat sare. Ngulayaban wae meureun jana mah kawas kalong. Ceuk Arman bari seuri. Gek diuk dina samak nu geus nyampak ngagelar. Ngaleab ka mana terus kieu pararoek di dieu mah daweuh pikabetaheun. Eta man nyolok bae ka lemur puguh. Ari geus inget teh hayang gerajung we balik. Kacigodeg. Arman nanya dari anaker. Kacipacing man. Di gunung lemur kuring mah bawahan Singajaya. Walon gumilar bari nyusupkeun sirahna kana sela-sela tuurna. Nah iraha kitu rek balik teh na. Teuing atuh man. Ieu ada melang ka aki di dieu. Melangka Pak Uhi atau melangka Arman nyaritana teu kebat kalah kanyeh we manehna seuri. Nya melangka aki. Ari sangkaan Arman melangka saha kitu kuring teh. Gumilar males seuri semu maur. Sugan
melangka si Ece taun teh malnya tuh man sakitu ijeunana ka kuring kapan nyebutna oge hayam lamba cenah gumilar ngabalieur nyari tanah ngageuri eta na Arman gancang mengkolkeun obrolanana nya penting teh cenah aya reributan di dieu ayeuna nyaon teu reributan naon kitu man gumilar nyata-nyata we nu kaget padahal hatena mah geus mimiti ratug apan si Cece diparaksa dibawa ku si Gobang ditahan tuan kawasa untungna teh si Belang teh na ngurunyung datang nya atuh katulungan luput kuring mah teu nyaho man gumilar ngabalieur deui hatena beuki deg-degan batur mah harita oge peuting-peuting rabun arempo ngan jana we jeung pauhi nu teu ngelol teh Arman kawas nu nganaha-naha nya keur meujeuhna tibra meureun man cenah aya sare maneh kawas nu dibebeutkeun we kana angel geus teu inget dina naon cenah teu pati sare cenah teh hari aya ributan nepi ka nyaho kumaha cenah ieu teh Arman nyarengeh bari neuteup ka sobatna teuing atuh lah eta dah taeun nya man teu ngadenge kakarareup sugan mah gumilar ngajawab agak eugeuk bangun anu gugup babalieuran teu daek neuleuk beungeut Arman nyaan meureun nya jana teh kakarareup wah keur ngimpi harita teh ari eta gado kunaon geuneuk Arman nunjuk kana gadona taeun man tidak gor na bet asa ku ararane tidak gor teh bet gado lain tarang lain ditonjok ku tuan kawasa mah tadi peuting palebah nyebut tuan kawasa suara Arman maning harewos paureun bisi aya nu ngadengekeun lah naon Arman teh atuh sok nyangka nu lain-lain gumilar nempas tapi jelas tembong riuk beungeut mah bangun nu reuwaseunaker Arman ngahuleng bangun aya nu dipikiran teu lapok manehna nyarita deui bangun nu daria pisan ayeuna mah jan kuring nyobat jeung jana teh cacan sakumalilana mimiti wawuh teh pan basa kuring ditulungan di cogodeg teh lain waktu kuring disiksa ku si Gobang deui jana teh pan harita cicing we teh daek nulungan kuring teh nyeri hate lantaran kuring ge cukup ngarti ulah borojana apan waraksa oge anu sakitu dihinana teu daek pisan ngalawan saking kunaon eta teh mikirkeun kana mamalana meureun an kuringna we harita rumasa teu bisa nahan amarah waktu ngadua kalian kuring adu hareupan jeung si Gobang di pasar teh harita aya nu bebela hiji jelema nu di baju kulit maung sarta ditergos teu temong beungeut ku nilik gerakanana mah kuring teh geus boga sangka saha-sahana eta jelema teh tapi tacan bisa mastikeun bener-bener terus kejadian tadi peuting 2 kali jadina kuring nyaksian gerakanana si baju belang teh sakali di imah ua sakali deui di gedongna tuan sanajan sorana robah
tapi da gerakan mah teu bisa dipaling. Asa neuleuh gerakan jana di Cigodeg. Waktu kuring nuturkeun si Belang tadi peuting. Gidigna teu bisa dipaling deui. Samatdinya Arman reg nyaritana, tapi paneteupna teu lesot mencrong beungeut sobatna. Jadi Arman teh gumilar teu kebat nyaritana. Nya, kahayang mah keur naon atuh make disumput salindungkeun kanu jadi sobat. Arman masih keneh neuteub. Beungeutna marah mah anu lain di kieuna. Ngingetkeun yen jalma nu rek jadi dulurna teh geuning lain jore-jore. Ari paraksa uningaeun. Tungtungna gumilar nanya ka Arman. Nyanteu atuh. Ngan si Cece perlu dibejaan supaya ulah terus-terusan nyangka ka jana. Entong man. Bibir awewe mah teu bisa dipercaya. Moal bisa nyimpen Rusia. Komo nu aya patula patalina jeung dirina mah. Anggurkeun bae lah sina terus mika cecep ka kuring. Rumasa kureng ge hayam kabiri. Lahirna ngewaeun sote ka jana, da batina mah teu robah. Geuning peuting oge mani montel-montel we. Kanu make baju belang teh. Ka kuring mah geus las we. Teu ingeteun acan. Malah pan sakitu mika girukna. Gumilar seuri. Nya kasurungku katumarimaanana we meureunna. Sanu teu atoh puguh dijait tina sungut singa. Komo mun nyahoeun yen jana mah dikumahakeun boa. Arman seuri. Urang masih dikarekep we. Cek gumilar. Moalnya mah dikarekep sagalana. Paling-paling oge digegel meureun. Arman nya kakak seuri ngeunah pisan. Moal kacai teh. Arman nyarita deui. Nanya ka sobatna nu masih keneh ngalulungkut di tempat sarena. Sajaroni ngobrol teh teu ingkah ngajentul we di dinya bari diharudum sarung. Engke we geus panas poe da moal ka mana ieu. Nah teu salat subuh kitu we kieu can kacai. Mah nya teu salat subuh sagala. Da eta mah kawajiban teu bisa ditinggalkeun. Tadi oge kuring mah balap jeung panon poe hudang oge. Ari monyet di mana cicingna na? Arman nanyakeun si Rawun lantaran dirinya mah eueuh sapopoena tara katempo. Nu batur eta mah man. Tapi ka kuring iceusna teh nya geus saperti kadununganana we. Lucu na. Can manggih kuring mah monyet nu saperti kitu iceusna. Ngartina jeung pinterna deui. Nu saha teh na? Arman nanya penasaran hayang nyaho. Nu batur nu guru kuring. Kelan rek kacai heula we da moal lila. Ceuk gumilar bari kojengkang we ka tukang terus ka Lebak. Sanjana mah sieun Arman nanya tutuluyan nanyakeun guruna. Aki sidik. Anu matak manehna buru-buru we kacai teh pikeun megatkeun obrolanana. Kanca dangu haneut moyan ieu dua sobat teh geus kalaluar ti bedengna pauhi ngajugjug ka bedengna paraksa. Memang maksud gumilar poe eta teh rek ngadago bisi si Gobang jeung batur-baturna ngurunyung deui. Piraku we tuan teu ngambek. Kalah we cenah nu ngajaga galituk, tapi aya nu ngajorag nepi ka teu kanyahoan. Memang teu salah ngambekna mah lain deui tuan kawasa teh.
Si Gobang sabaturna dijajarkeun hareupeunana. Jabati dicarekan lak-lak dasar beak bersih teh. Jeung dicabokan deui. Ku kituna mah munasabah. Eukeur mah paisan digusur ucing katambah awak nyeri ditotog hulu angen. Ari boga bebenteng andalan kalah ka ting haringgul teu puguh. Garede podol kalah ka we ngalebok wungkul. Sanggeus nampa peredom teh angkehanana mah si Gobang rek arinit deui ngajorag imahna paraksa. Kajeun teuing sanajan aya si belang atawa si hideung oge anu ngabelaan paraksa. Kumanehna moal dihiding tekadna geus buleud rek ancur-ancuran. Lantaran kacida ngarasa wirangna kunu jadi dununganana. Tapi kutuan dihulag malah saterusna dilarang keras. Ulah gana-gana ngaganggu deui sabonorojot paraksa. Lamun teu diparentah ku manehanana. Bang-baungeun ku ancamanana. Oge ngarasa pawur ku gerengna, matak dedengeun moal leungit ku sabulan. Pantes atuh. Sarila-ila gumilar cicing di buruan bedengna paraksa. Nu didago-dago teh tayajol datang. Ari kitu galagatna mah. Nyi Arum nu dina poe eta bareng jeung indungna ngahaja teu asup gawe lantaran hatena masih ditapuk ku kahariwang. Sakitu gumilar nyolongkrong teh bari api-api tunyu tanya tina perkara kejadian puting tadi. Ih, teu teuing mirosea. Komo Nyi Arum mah bari jeung gudad-gadud sagala. Nepi ka Arman mah ampir-ampiran ngagorowok. Bakating ku keheul mireungeuh petalakuna Nyi Arum nu sasat nganyerikeun ka gumilar. Kumaha ari gumilar? Kalah ka ngagelenyu we bangun taya riuk-riuk nu ngamek. Sakitu pada ngabareudan teh. Malah lila-lila mah diukna oge pindah ditepas ka golodog. Saterusna jongjon we Guntreng jeung Arman. Saleosna gumilar balik. Arman geus teu bisa nahan hatena. Pok bae manehna negor nganaha-naha ka Nyi Arum. Ulah kitu-kitu teuing cenah. Bisi mata kaduhung di akhir. Goreng-goreng oge cenah wijana teh sobat manehna. Wah nya, sobat kitu ulesna. Waktu Arman aya nu nyiksa teh geuning kalah ka menjedog we teh pisan kabelaanana. Nyi Arum nembal bari ngagebrugeun panto ngaleos ka jero. Arman meniti kakereket nahan hatena. Da upama seug wijana atawa gumilar teu sieun ambek mah hayang bletak-bletak we ngabejakeun anu sabenerna. Tapi Arman masih keneh kuat nahan. Iwalti panona nu carindak-dak bari ngawet ngegel biwir. Kanca dangu sadayana si belang kitu jujulukan panglani ti Balarea dina nyarebutna mun nyaritakeun hiji jalma nu baju jeung tergosna belang dijieuna tina kulit maung nu beuki dieu beuki nyebar geus jadi sabiwir hiji. Saurang oge nu kangaranan jalma leutik mah eueuh nu teu muji, eueuh nu teu nyaah, eueuh nu teu resep. Lantaran beuki dieu teh beuki nyata bebelana. Sok sanajan bari susulumputan beunang dipastikeun mun di hiji tempat aya kajadian kajahatan nu dipilampah ku si Gobang katut batur-baturna.
Si belang kudu we mucunghul pikeun ngayakeun bebela. Geura si Kemet nyaeta mandor sadap nu kaitung panggalakna lantaran boga angkeuhan sajabana ti jadi mandor teh oge jadi koncona si Gobang kapercayaanana tuan kawasa. Dina hiji poe manehna neungeulan Aki Surdi nyaeta saurang tukang sadap. Pedah manehna ngabahekeun geutah tepira ukur samangkok. Kalawan teu disangka-sangka pacenghol si belang datang. Manor Kemet kapaksa harita keneh meunang wawales. Manehna ngajahjer ditotogkeun kana rungkun kaso sisi kebon karet. Nindak si Kuje, hayo teu pupuguh ngaheureuyan awewe nu boga salaki. Dumeh ka salakina nguntup nguyup lantaran palaya peleye kawas keuyeub apu. Waktu si awewe lulumpatan di tengah kebon keur diobrot si Kuje. Nah anak gajleng teh si belang nekuk pundukna. Anu saterusna si Kuje teu walakaya. Manehna ditalian ku sarungna diporeatkeun dina dahan karet. Ya kitu deui si Gobang jeung baturna nu sejen. Kabeh oge geus pada ngarasa meunang pangwarah. Sarua deui dina waktu maranehanana keur ngalakukeun kajahatan ngalajur nafsu ngumbar amarahna. Geus karuhan kitu mah jempe weh tara aya kabejakeun deui. Eukeur mah diancam ku si belang turug-turug dicaram ku tuan kawasa supaya saayeuna mahlanan ngelehan maneh. Si belang teh kudu dilawan ku lemes nu mangrupa tipu daya nu ampuh. Di kasaran mah geuning sakitu hebatna teu bisa dielehkeun. Pikeun gumilar mah atoh we nu aya. Memang ieu tujuanana oge supaya rahayat leupas tina panindesan jeung panganiayaan. Anu memang jadi tujuan manehanana. Jadi cita-citana nu teu oleh jadi pikiran berang peuting. Sejak nohonan kawajibanana sabagai manusia anu mukmin ka Pangeran. Sejak ngabasmi kajahatan nu teu sirikna unggal usik sok aya kajadian. Sanajan dina sepak terjangna teh bari susulumputan. Teu nanaon. Asal nu diajarkeun ku Aki Sidik nyaeta guru manehanana dina perkara agama. Sanajan geus aya mingguna si belang teu kapareng muncul. Tapi pikeun pangeusi kontrak mah masih keneh tetep mangrupa hiji bahan obrolan nu matak pogot naker. Muncul ku munculna pada nyaritakeun kahebatanana. Ayeuna keur kabeneran jempe. Ku sararea pada ngarep-ngarep geus sono hayang geura ngadenge beja nu matak ngeunah kadengena. Upamana bae basa menang beja yen si Gobang dipake cocok ku lubung. Apan rahaya teh maneh surah. Nyarumnya kitu keneh leuwih tinu sejen malah. Lain ngan ukur hayang ngadengekeun bejana wungkul. Tapi hayang nempo juringkangna. Sanajan rupana tacan sidik kumaha-kumahana. Tapi lamun seug manehna neuteup kana heherang panonna anu nyumput di satukangen tergos nu belang coreleng tina kulit mau. Bet make ngarasa nikmat. Ragapna karasa keneh waktu nungtun kamanehanana dina peutingan jingjerit ti gedong tuan kawasatea. Lain ragap sawajarna, tapi ragap nu pinuh ku kadeudeuh jeung kageugeut. Anu tumerapna kana diri manehanana matak nimbulkeun asihna birahi nu hese dipiceuna. Ayeuna sanggeus ngampleng teu kadenge bejana, teu kadeuleu jung karengna. Hatena bet jadi ngarasa longkewang. Mun beurang hoream hudang, mun peuting teu betah nyaring. Sok hayang ngaringkuk we dinggona. Tapi dah lain ari sare mah. Ngadon ngaherang nyenang. Bari hate ngileng nyawang si belang gandang. Nu geus nyata kabelaanana nyait tina jurang kahinaan.
tetulus jadi mamangsa nafsu angkara murka. Ieu nu ngajadikeun meuritna kana hate sumarambah kana bayah. Sanajan rupana teu kacipta teu kagambar boh goreng boh hadena, tapi rigigna geus mata kataji, rengkah polahna geus matak ngagendam. Anu pamustunganana rai bijil rasa deudeuh jeung asih. Deudeuh lain karana ku neuleuh rupa, asih lain karana neuleuh bukti. Tapi deudeuh asih samata-mata katarik ku luhur budina mulya laku lampahna. Komo deui ieu geus pasti kabelaanana sasat ngetohkeun raga jeung pati. Anu sawajibna manehna mere imbalanana ku tekad nu nyata ku janji nu patri yen sejak gumusti satutup umur. Paribasa moal tutung diduruk, moal laas dikumbah, langgeng abadi sandeng-endengna. Sakali mangsa memeh Isa sisinarieun Nyi Arum diuk dina bangku nu aya di kebon gigireun bedengna. Ngahaja menang maksa Arman ngajakan Iis. Dumeh bulan masih keneh ngora tembong sabuleudna di luhur langit. Sanajan teu sumabrana caang bulan 14, tapi cukup matak nimbulkeun kabetah mun seug ngalantung di buruan. Bet kawas nu nempo. Ari geblus Arman ka jero, dadakuna aya cokoteun. Ari kolebat. Di luar aya nu ngaluncatan pagar kebon, heg nyalingker ka tukangeun tangkal waru, nu dahana tingrang kadak. Gebeg. Ter. Ngadadak jajantung Nyi Parawan moyeg. Teu kapalingan nu keur nyalingker teh di baju loreng. Puguh keur jadi pikiran berang peuting. Ari ayeuna nembongan pisan. Jorelat. Cilong. Kagigireun Nyi Arum. Kuajaman tadi mah lamun seug pareng papanggih rek gancang ditanya dibageakeun. Tapi buktina picaritaeun nu geus lila dikumpulkeun teh geuning teu wasa kedal. Nyi Arum kalah ka ngabedeb. Bari maling reret kanu keur ngajanteng gigireun. Niis. Si belang nanyana pondok. Mohon. Nyi Parawan ngajawab gugup. Glenyu gumilar imut. Mun teu kapindingan ku tregosna mah piraku teu ebrek. Duka yang serikeun pedah nu geulis katipu. Duka pedah kayungyun. Nyeeng petana Nyi Parawan nu samar pola. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.